Wa antasumu khairul lakum. Puasa maraneh kabeh leuwih bagus ka maraneh kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Berarti berbicara hikmah. Nyaho henteu sih hikmahna puasa sehingga bagus jasa. Emang kumaha kitu hikmahna? Cek Kanjeng Nabi hikmahna. Laparan beuteung, hauskeun hati, leuleuskeun awak, niscaya lanazara qalbuka ila Allah. Niscaya hate maneh bakal neuleuh ka Allah. Ambuh. Laparkeun beuteung urang, hauskeun hati urang ka Gusti Allah. Kok bisa kos kitu sih? Sebab dina ngalaparkeun beuteung, ngaleuleskeun awak, didinya bakal aya katoharohan ruh, bakal aya kasofaul qulub. Mantak Imam Syafi'i ngadu Allahumma mnun alaina bi sofail qulub wa hablana sahihal muamalah fi dunya. Nah eta teh sofail qulub, bening hati, bersih hati. Moal bisa bagi jelema nu deuk hayang nyaho jati diri tanpa puasa moal beunang. Puasa kelehkeun beuteung urang tina kadaharan, ngajauhan watak hewan-hewan, leleskeun awak urang ku sebab urang lapar awak jadi leles, seakan-akan urang keur menyiksa awak urang, siksa awak urang ku urang, beuteung laparan ku urang, kemudian hate horenganan jadi bersih, teka rasa ku urang teh hate teh jadi bersih aneh, ruh jadi suci, taharatir ruh wasafail qulub, nazara qalbuk ilallah. Ya Allah, hate bakal neuleuh ka Allah. Wa antasumu khairul lakum. Puasa leuwih bagus ka aranjeun kabeh in kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sebab naon? Dina ayat nu itu nage la'allakum tattaqun. Menawa anjeun takwa. Artina kunaon? Puasa eta supaya jadi takwa. Takwa teh naon? Nganyahokeun diri urang bahwa diri urang hamba sieun ka Allah. Maka urang nuturkeun aturan Allah. Bakal akur puasa mah nu sugih jeung nu susah. Nu sugih puasa mah teu dahar teu nginum teu jima, nu susah ge teu dahar teu nginum teu jima. Sugan aya perbedaan, jang nu susah mah ti isuk-isuk ti subuh datang ka magrib, jang nu sugih mah salantaran loba duit datang ka lohor bae jang teu. Akur. Wa antasubu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akur bae nu sugih jeung nu susah. Nomor kahiji. Nomor kedua, bakal nimbulkeun talattuf tarahum. Sebab naon? Hate geus bening. Ketika urang sapoe dua poe ngarasakeun lapar, awak leuleus, hate beuki caang, roh beuki bersih, neuleuh urang ka jelema nu susah. Bari mikir horenganan lapar teh kos kieu, mana teuing batur anu terus-terusan lapar, timbul talattuf tarahum, hayang mere. Nu matak jelema nu boga di bulan puasa mah saplit-plit dan nu sugih tetep bae, saplit-plit nu boga tetep bae aya merena. Aya bae merena di bulan puasa mah. Sebab naon? Hatena keur diurus ku Allah. Teh beteungna ku urang di laparan, awak leuleus, mulai hate nyai-nyaian neuleuh ka Allah. Adapun neuleuhna ka Allah nisbi, kumaha kekuatan diri urang. Urang lamun ditanya, "Siapa puasa?" Puasa. Dahar atuh embung. Kurang sieun. Sieun ka saha? Ka Allah, beusi disiksa ku Allah. Eta kan keur neuleuh ka Allah melalui syariat. Jelema ngelempre, bae sia geus teu boga duit bae, atuh dahar embung aing. Atuh dahar bae duit aya naon aya beulieun loba. Teu aya aing mah teu kajenkeun, teu berarti duit di bulan Ramadan mah. Kunaon emang? Sieun ka Allah. Eta qalbuna beunta. Teu nu sugih teu nu susah. Kumaha? Sia kunaon lapar. Non kitu ngaranna nyang heue bae. Lapar. Emang kunaon puasa? Atuh meuli bae, teu boga duit pantes atuh sia mah. Teu boga duit ieu. Nu teu boga duit tetep bae. Berarti di dieu
aya naon aya nimbulkeun kaistimewaan jiwa urang sehingga urang tertata rapi. Jam kurang didelekeun we deuleu uluh kakarak jam 4 2 jam deui geus dihitungan we. Neuleuh deui jam 5 sajam deui. Neuleuh waduh setengah jam deui gelas geus dikiekeun we gelas. Sia naon setengah jam deui diambean. Aing ngambean mah geus seger sagena. Suara jasa. Eta teh lain lalagata. Jadi urang teh dididik, disiplin, nusugi, nususah, tersiplin ku ayana bulan puasa. Wa antasumu khairul lakum. In kuntum ta'lamun mun maneh nyaho. Sehingga orang terdidik, tersiplin, nusugi, nususah tetep bae bareng bae bukaan. Masyaallah karim. Nu paling istimewa la'allakum takun. Ieu teh nimbulkeun pengabdian nu sejati ke Gusti Allah. Mentet didinya terbagi engke bakalna puasa. Hiji aya puasa awam. Puasa awam teh hartina puasa sakumaha tadi. Berang teu dahar teu nginum teu jima sakikituna bae. Adapun nu lain mah teu milu puasa. Mata temilu puasa, celik temilu puasa, malah mah makin bulan puasa makin dicocokkan nu make ka dieu teh tah naon ngaranna tuh pan sia mah nyaho je bogapan jeung osok mata didelekeun bae ka televisi celi di pinuhan jadi nu puasa teh ngan sakadar beuteung teu dahar teu nginum zakar parji teu dima ngan sakitu doang puasa awam. Ieu mah nu kos kieu mah disangsikeun asup ka sorgana. Sebab ieu mah puasa teh pupuasaan. Can ka asup puasa nu kos kieu. Masyaallah. Okos nu munggah haji lolobana macan jara di haji. Sebab urang munggah haji teh ngan sakadar deuk neuleuh Baitullah doang, muteran Baitullah. Teu nyahoeun makna daripada Baitullah. Baitullah teh di dinya teh bait Allah, rumah Allah. Urang teh kerja di tamu Allah. Lamun urang sakadar neuleuh Baitullah doang, berarti ieu haji zahir. Ketika urang boga rasa ieu teh ima Allah, batin urang kapanggih jeung Allah, maka sikap urang bakal pinuh ku adab. Ditatalah orang di hareupeun Baitullah kira kudu kumaha sebab keur di hareupeun Allah lain aja sosotingan. Beuh toap di soting kotrek. Datang ka imah tuh bapak lagi soting. Toap bapak tuh lihat tuh. Beuh bohara ngarendeng juga nang Pakistan. Ada kan? Mending lalaki awewe deh. Tinggal anakna bae bapak pembina amat bapak ini. Masa top sama awal orang lain? Iya bapak hebat ini. Ini jangan mah kur top kekitian. Wah kayaknya bapak mah gila kali di sono. Maknana Baitullah berarti didinya aya Allah. Batin urang teh kapanggih jeung Allah. Lamun urang kapanggih jeung Allah penuh ku tadarru urang. Adab dipetakeun. Ketika urang berangkat ke Arafah. Di Arafah teh urang teh keur ditongton ku malaikat. Allah ngerahkeun seluruh malaikat nongton ka jelema nu keur wukuf di padang Arafah. Deukeun coba hamba-hamba aing cak Allah aing nu sangat deukeun. Urang keur ditongton ku Allah, ditongton ku malaikat. Kumaha perasaan urang ketika urang di hareupan ku Allah. Lain zahir, batin urang teh keur jeung Allah. Kitu keneh ketika urang di Muzdalifah. Di Muzdalifah teh mulung batu. Urang teh seakan-akan deuk ngalempar setan secara zahir nurutan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal keur miceunan zahir, keur miceunan nafsu-nafsu urang, miceunan dosa-dosa urang. Satu batu piceun ku urang, nafsu urang. Laum piceun bismillah Allahu akbar.
hawa piceun bismillahi Allahu akbar terapkeun zahir kana batin. Urang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae, tapi lamun dibarengan ku batin, zahir urang wudu, batin urang wudu. Zahir urang kekemu, batin urang kekemu. Zahir urang teh ka irung, batin urang ka irung. Zahir urang ka beungeut, batin urang ka beungeut. Zahir urang ka leungeut. Jadi ketika urang beres wudu, zahiron wa batinan, engkena bakal sieup ka deuleuna. Itu kene salat zahir kos urang, salat batin nu mantak tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar, tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah, berarti can salat. Encan salat lamun ki haji salat tapi ngridit keneh encan salat hakikatna mah. Sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge. Sebab bunnyana bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya ialah urang kakarak datang ka zahir sehingga dibuktieunan kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu keneh. Endek iraha urang datang ka paeh teu ngurusan batin. Terus-terusan orang mah ngurusan nini bengking bae teh tadi ge. Silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nya gincuna gede jasa ngacai deui ta nini-ninina. Ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikeun kos komo Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe. Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabage iya tun teh urang mun dibere daek teh hayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge mbueun teh ka bangke urang kuari lamun ngudag-ngudag dunia berarti urang ngudag-ngudag bangke. Urang lamun teh dikitu-kitu moal jadi noriko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ye. Ayo sumbang atuh mama ieu. Insyaallah. Yeun tarekat teh parugu kuari mah. Tarekat teh teh miceunan dunia nafsu jeung setan, endahan ngagugulung nafsu jeung setan. Ngajilah nu mantak urang batin wa antasumu khairul lakum in kuntum ta. Lamun mun manehnya bahwa puasa eta leuwih bagus lantaran naon? Lantaran puasa teh ndek nempokeun batin urang ka Gusti Allah. Nu mantak Syekh Junaidil Baghdadi neangan guru datang ka ieu lain plek aya kapanggih guruna. Wah ieu barang kunyana ditaliti teu buka-buka puasana terus bae geus 20 tahun teu buka-buka puasa. Buka dengan sakadar lebaran tasrek cek Imam Junaidil Baghdadi iya nu kaing kudu di guruan mah nyana asup ka dinya ngaguru terima biasa norekat beres tamat tidinya hayang puas boga guru neangan deui guru torekat teu kapanggih aya jelema masyhur jasa saat eta pohara jasa muridna ge ribuan kamasuranana pohara jeung kacaritakeun ku batur teh jada teh ahli Allah diintip ku nyana teu pernah puasa dahar bae. Bingung cek Syekh Junaid daya berarti can usul ilallah nyana. Ketika nyana ngaguru di nu pertama kakarak nyana boga hati-hati doang ihtiyat geus rada nyai-nyayan ngan can usul. Begitu kapanggih jeung guru nu kadua endek ka guru nyana tapi ieu mah guru tilok puasa. Isuk-isuk ngawudu. Berang setik dahar sore dahar deui aya makan malam sagala cek Syekh Junaid ai masyhurna mah pohara muridna ribuan tapi kok teu pernah puasa ieu aneh cek jadi ulah ieu ai ngaguru ka nyana sedengkeun hayang ieu teh batin teh hayang usul ilallah geus ngaguru dinu pertama tapi can aya kapuasan ieu manggih guru ku kabehan dituduhkeun ka dieu tapi ieu mah teu puasa-puasa. Karek datang assalamualaikum ulah sok mang cek guruna ulah neuleuh daharna
turutan mama dahar nakusia ya geus kaget urusan puasa mah gampang jaknya na ja orai ge loba nu puasa hewan-hewan ge loba nu puasa ya geus mun dek berangkat ke Allah dek berangkat tayang usul ilallah ayo ku guru di dia teu kudu puasa jeung mama mah dahar bae cek harapan kiamat cek kira terjadilah geus dina hate teh encan ge ngomong aya terjadi mah geus indit ih pada kanyahoan bae aing moal geus indit teh kudu mama moal maksakeun indit balik deui bae ka ditu ka sok puasa emang di jero hatena dek balik deui kana puasa balik deui nya kana puasa ka ditu teh nya di jalan ge geus puyeng we nya ji pan tapi pan nya nyahueun bae nya cek nya ieu aing dek balik deui nyahueun cek nya nah ieu si kumaha mang aing mamang balik deui datang dak kana puasa bae datang ka ditu pan teu jadi atuh guguruna ka ditu deui balik deui cek guru nu sok puasa teh ulah ka dieu ayo ka balik deui ka ditu sebab sia mah usulna bakal di ditu lain di dieu ulah di dieu sia mah nurutan puasana doang ibadah nu lain mah teu diturutan yeuh aing ka ditu dicarekan ka dieu dicarekan wah jakena ieu teh beres si kos ge ayo ka ditu lanjut ulah di dieu sia mah ngan saukur nurutan puasana doang lain ka Allah sia mah nurutan teh ka makhluk teu jadi teh mah kos kitu mah ibadah Allah nyana geus terngiang-ngiang Syekh Junaid balik deui ka ditu ka kiai anu sok dahar bae teh datang ka hareup datang ka geus kieu bae kiaina ayo sia geura ka dieu ayo sia geura ka dieu balik ka ditu sia puasa bae geus sia aduh teu beres sih urusan dia langsung ada sujud da hampura bawa nek dihideung nek dibeureum ku mama mah bae pokona kula mah nek ku guru bae kageus ka mama di dieu mah dahar bae kajeun nah sebodoh alah lamun geus kos kitu kudu pasrah deuk kumaha pokona mah dahar teh deuk nginum bae hayu bae sebab usul ka Allah mah lain ku puasa lain ku dahar usul ka Allah mah ku safail qulub bersih hate dahar bae ge ai bersih hate mah usul ilallah puasa bae ge ai hayang sugih mah moal usul ilallah puasa bae ge aya hayang berkaromah mah moal usul ilallah puasa bae ge hayang dihebat-hebat ku batur bejakeun aing mah puasa bae kitu moal usul ilallah salah sia ibadah kos kitu geus ku mama bae cekeun kula dar dahar ngana mus dahar nama aduh mama kedai nama aja dah kuali bae masih berkede. Ayo nusun. Ya udah. Geus dahar ke pondok ke sore-sore. Dari. Dah, jana dahar bae aing irah deuk dididikna cek deui. Dahar terus-terusan. Turun dahar dipanggil dahar terus sore dipanggil dahar. Sore bang dah kabelah dina. Terus dididik jadi puasa jeung dahar bakal akur lamun bening hate ngan metode doang bahwa lamun urang lapar ieu hate jadi bersih aya jelema nu kudu bersih hatena seubeuh bae sebab manusia diciptakan ku Gusti Allah beda-beda karakter. Aya nu mun lapar perem, eleh careuh mah. Aya nya nama lamun seubeuh perem bae. Sabalikna aya nu mun seubeuh buringas. Aya lamun lapar buringas. Geus kumaha karakter-karakterna. Mama murid mama teu kabehna dahar tuh nu itu mah titah puasa bae tuh nu itu mah malah mah aya 40 poe teu meunang dahar teu meunang nginum itu mah tuh saminggu nu teu meunang daharna nu itu mah 3 poe teu meunang dahar nu itu mah sapoe sapeuting sakali doang daharna potongan maneh mah Junaid segala sia mah potongan dahar
ayo dahar bae cek Junaid aing burung dianggap tukang dahar cek nanti dahar siapa dahar kobloh dieuna dicarekan moal wusul ilallah sia dahar bae mah Junaid ambo cek jasa ieu jasa ieu bukan guru kos ieu jasa mana aya wali dahar bae eueuh dongengna jak Kangjeng Nabi ge baheula carang dahar atuh kabelah dieuna para sahabat anu usul ilallah mah carang dahar kabelah dieuna para tabiin usul ilallah mah carang dahar eueuh dongengna du dahar bae usul ilallah sia mah datang ka dengan dahar doang jeuh nya aya aing si kudu kumaha ieu teu dahar salah korenganan kos kitulah guru mursyid mah maksudna dahar jeung teu dahar teh ka Allah bae puasa ulah hayang nanaon imam mun ditanya sia geus puasa naon hizib eta salah moal wusul ilallah sia geus naon ieu puasa naon aing puasaan hikmat geus 3 tahun abeh tamu loba ambalayah neraka jahanam eta sia geus naon ieu puasa abeh naon dagang abeh laku puasa teu beres eta lah puasa fikih puasa zahir puasa batin mah Allah hiji be kulantaran diparentahna ku Allah puasa teh cak guru Ki Junaid Allah nitah nangan Ramadan doang puasa salian Ramadan mah teu dititah ku Gusti Allah adapun puasa nu lain tah manang Kangjeng Nabi in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ndak dituturkeun atuh mangga Kangjeng Nabi nek teu bae langsung ka Allah mangga nu pusatna mah puasa mah Ramadan doang Allah tah nu nitah iji saja nama Kangjeng Nabi matak sian dek puasa ke Allah dek teu puasa ke Allah ulah nurutan guru ieu mah daharna aja guru aing ge dahar bae beresna sia kajen kuku Allah ulah sok nurutan manusia ibadah satungtung nurutan manusia eta mah ngaranna ibadah zahir ibadah batin mah hiji bae Allah sia kajen guru ka mana Junaid lamun satungtung nurutan manusia bae moal husul ilallah hiji bae Allah puasa cak Allah teu puasa cak Allah kukumaha ge cak Allah bae ge geura tereh geura ge tereh ge ayo dipetakeun Syekh Junaid teh anggap maneh teh keur ka Mekah Junaid lamun ka Mekah teh kan kudu make pakaian ihram begitu datang ka Baitullah teh maneh teh kudu tawaf di dia tekan jadi tamu Allah ulah jadi tamu Arab tidinya maneh sa'i ka Allah karak cukur selesai tahallul yeuh awak maneh teh Masjidil Haram Junaid tah qalbu teh eta teh Baitullah puterkeun ruh maneh di Baitullah jadikeun roh maneh tamu Allah di diri maneh ieu teh kabeh diciptakeun jangka Allah Junaid sok lamun urang dek ka Mekah mah jadi tamu Allah teh kudu make visa kudu make kendaraan ka ditu kudu make paspor kudu make biaya tapi maneh mah hayang jadi tamu Allah sapoe sapeting bisa 600 bisa 360 kali kapanggih jeung Allah maneh jadi tamu Allah sampai sapeting 360 kali kapanggih jeung Allah asal bisa sok berem sidakep cekel hate cekel galbu sok rasakeun bahwa di diri maneh teh di jero aya Baitullahan wa tahhir baiti lit taifina wal akifina sok bersihkeun ku maneh hate maneh ulah aya nu narangtung di jero hate tahhir baitia qalbu sucikeun di taifin wal akifin war ruk'is sujud ulah aya duniaan ulah aya makhlukan ulah aya nafsuan bersihan toapkeun roh maneh di dinya moal kebal kapanggih maneh jeung Gusti Allah geura ge teu kudu puasa deuk puasa mangga deuk dahar mangga beda horeng perjalanan batin mah urang mun kuari nyaritakeun puasa nu tadi puasa parentah Allah Ramadan melalui fikih tadi teh puasa umum kuari urang naik ka puasa khusus ilukeun
raga urang puasa lamun tadi tedahar tenginum tejima kuari raga urang pilukeun puasa puasakeun mata puasakeun ceuli puasakeun irung puasakeun sungut puasakeun leungeun puasakeun dubur kubul jeung suku sok milukeun puasa ulah sadeuleu-deuleuna ulah sadenge-dengena ulah saambe-ambeuna ulah salempang-lempangna ulah sacekel-cekelna sakumaha Allah ngainstruksikeun puasa puasakeun raga urang ilah puasa khusus puasa para sholihin urang lamun geus datang kadinya bakal ngeunaheun karasana ku urang gerege puasa tah siapkeun ti kuari jang dapur abeh ulah kaganggu urang mana kade panggil ku urang pamajikan lamun urang mama sini sini duduk sini. Lamun orang lembur mah nyai kade nyai. Diep di dieu. Naon aki? Nyai jeung aki. Ieu deuk bulan puasa, kakak yang tentrem ibadah tah ieu mah urusan dapur, pakaian budak, dirinya kabeh tah geus disadiakeun 50 jutanya. Cak pemajikan mudah-mudahan bulan jadi Ramadan kabeh kada ada 50 juta waktu tah 20 juta geus ulah ngagagu-ngagu besi kakak mah itikaf teh besi kakak mah maca Quran teh besi kakak mah kumaha kakak bae tah geus disadiakeun ulah aya naon-naon heuh Kak kan ngeunaheun tah atawa 10 juta tah kayak gampang kurang mah aya kongkorong kana jual habek tak etak kan ngeunaheun gitulah para sholihin baheula abeh tentrem tenang di jero bulan puasa teh kumaha dirina ka Allah ulah aya kegiatan naon di jero bulan puasa teh hiji bae ka Allah mentak Syekh Junaid di pagahan ulah kanyahoan puasa sanajan maneh puasa ulah kanyahoan puasa ka Allah bae anu nitah puasa Allah anu neuk ngaganjar Allah nu rek narima Allah ngaganjar ka Allah maneh puasa ulah kena kanyahoan bahwa maneh puasa sok hayo laksanakeun nyana puasa di luar bulan Ramadan sanggeus puasa terus kadatangan tamu lamun nyana teu nginum bakal kanyahoan puasa supaya ulah kanyahoan puasa nginum puasa wali bakos gitu kalamun eueuh tamu poe eta atawa aya tamu ge lah nu kira-kira ngan sakudak sakedeng sautak saeutik sautik nu nyana moal nyangkeun bahwa nyana puasa atuh teu buka kira-kira bakal kebel nyana diuk di dinya mun henteu milu dahar bakal kanyahoan puasa dahar teu kanyahoan sababaraha taun ge Ki Junaidil Baghdadi teh puasa atawa henteu na kusil panjenengan teu kanyahoan urang mah lain urang mah datang tamu dar emang aja tidak lagi puasa saya. Aduh, sedikit lagi nih, aduh. Namatin dah bangsa 20 hari lagi. Bom habab gil mah kos gitu ya. Ye, tawa lain urang gajaran kos kitu teh. Ieu keur carita ka jero ieu mah. Urang mah hese kos kitu teh hayang kanyahoan bae ku batur. Mantak ieu aing si didengekeun we sumah encan aya nu ngalem-ngalemnya. Aing ieu geus puasa bae encan aya nu kadenge bu haji anu mah puasa bae. Sia namu kadinya mah hararese sebab puasa tah hayang kadenge kos kitu tah ngeunaheun sadakana aja jantung tarariis. Ieu mah henteu bae tah eta urang kos kitu sumah. Hese batinna hiji bae ibadahna ka Allah nu bakal narimana Allah nu bakal ngaganjarna Allah ulah ditolelir manusia mah sabodokeun manusia. Mun urang bisa bari muasyarah hege ulah kanyahoan ku jelema. Mun teu bisa muasyarah urang nyepi sorangan bae. Lamun nyepi sorangan bae masih kena diudag-udag keneh bae bari urang can bisa hate urang teh urang indit ka mana ka leuweung urang indit ka gunung nyalametkeun ibadah ka Allah doang padahal mah Allah nama eta-eta keneh di gunung eta di leuweung eta di kota eta cuman ieu hayang embung kanyahoan ibadah urang cukup ka Allah doang eta lah nu hese mulai Ki Junaidil Baghdadi nelusuri ternyata horenganan ulah keluar ti parentah Allah disimpulkeunlah dina kitab Ki Junaid
kula boga guru dua, nu hiji puasa bae, nu hiji mah dahar bae. Ketika diteliti nu puasa bae hayang usul ilallah ngabersihkeun diri melalui puasa lantaran Kangjeng nyarita laparkeun beuteung, hauskeun hate, leuleuskeun awak, niscaya maneh bakal deuleu ka zat Allah ate maneh. Puasa guru kula nu hiji dahar bae. Caknyana ulah sok nyeun-nyeun ibadah. Dahar diparentah asalkan ka Gusti Allah keun daripada urang puasa kemudian jijeunan ibadah tanpa diparentah ku Allah engke urang boga rasa aing mah hebat jasa padahal lain diparentah ku Allah asa diparentah ku Allah cilaka sia moal usul ilallah nya nama dahar bae ka dituna artina dahar ge ilaha dibutuhkeun dahar ilaha dibutuhkeun nginum eta lah nu diparentah ku Allah ketika urang lapar dahar cak Allah kulu wala tusrifu. Ketika orang haus israbu wala tusrifu. Ketika orang tuduh sare etalah sesuai jeung perintah Allah asal urangna asa diparentah ku Allah usul duanana ilallah. Tinggal urang bedek milih nu mana neuk puasa bae mangga neuk dahar bae mangga asana urang memilih nu dahar bae tungtungna mah atuh beuteung jebag usul mah henteu. Nah puasa awam sakadar teu dahar teu nginum teu jima raga mah teu milu puasa. Puasa khusus teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa. Puasa solihin puasa khususul khusus golbu teu sadetik-detik acan poho ka Allah. Ieu mah puasa para anbiya. Di samping teu dahar teu nginum teu jima raga milu puasa, celi mata celi irung kabeh milu puasa golbu teu dipohokeun ka Allah barang sadetik ge pohona ka Allah. Lamun poho ka Allah ceurik nya nama jeung ceurikeun poho ka Allah, yang ceurikan poho ka Allah. Masyaallah kan. Kitulah tahapan-tahapan jelema berpuasa ka Allah tinggal urang di jero bulan Ramadan wayahna di samping teu dahar teu nginum teu jima raga urang pilukeun puasa TV ku urang ulah pati disetel teuing HP ulah pati diumbar teuing ubral obro aya nu teu mangpaat maksudna teu mangpaat aya mangpaat mah pek bae mangpaat keagamaan rohani urang kitu keneh urang ubral obrol aya teu mangpaat mah ulah dula deuleu urang sing hade ieu mah lain makin bulan puasa makin menjadi-jadi asal jam 5 bae weuh iyalah neangan burit caknyana mah burit di teangan datang meureun padahal mah teu di teangannya datang bae geus mending di imah urang maca Quran tahun kamari mah urang ngan bisa namatkeun sakali coba tahun ieu mah hayang 3 kali lah berarti 10 poe sakali 20 2 kali 30 kali ge kurang diplot eta ge saeutik teuing lamun nyaritakeun para wali Allah mah beurang sakali peuting sakali tamat Quran teh berarti lamun 30 poe teh 60 kali tamat mantep jas urang ngan bisa dongengna doang kuari ge Qur'anna di mana karanya jangan kanyawan di Qur'an ya leungit Qur'an masyaallah karim itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi aya kitu puasa instruksi tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam etalah bag-baganana fikih aya urusanana hikmah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun iyalah dipake ku ahli-ahli thariqah ahli-ahli tasawuf di luar bulan Ramadan ge mun maneh nyaho horeng puasa teh istimewa sebab naon ngabersihan galbu nyucikeun rohani sehingga urang bisa neuleuh ka Gusti Allah hikmahna nu paling istimewa la'allakum tattaqun berarti urang kapanggih jeung jati diri urang yakni urang bisa mengabdikan diri sebagai hamba anu sejati ku ayana puasa mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat dibere tabah dibere ngeunaheun puasana
tinggal tanggal hiji na iraha Kiai alhamdulillah anu ngitung saantero dararatang ngitung-ngitung melalui hisab qot'i termasuk epimeris termasuk hitungan jenis ialah loba ternyata kukula geus ditelaah akur kabeh jeung perhitungan kula alhamdulillah tina sekian anu ngitung ieu hasilna tahun ieu insyaallah urang puasa bakal bareng sebab derajatna gedena luar biasa hadhil harakah li amalil hisab li ma'rifati awal syahri Ramadan sana 1436 Hijriah hasilna luar biasa aya nu ngiriman 5 di Jawa hiji kemudian di daerah urang dan di kulon na ieu ngakurkeun hisab akur kabeh jadi keterangan geus teu kudu dicaritakeun sebab ieu mah gede jasa darajahna akur kabeh ieu mah jadi darajahna ieu malam Kemis 10 derajat 30 detik masyaallah mentak ieu mah geus bisa kadeuleu langsung ku urang kieu bae geus urang nuleukeun ka kulon bae geus bae teu kadeuleu ge tuh bulan geus kitu bae geus pokona jadi lamun dicaritakeun panjang sebab ieu akur kabeh hitungan-hitungan nya itu Selasa legi 16 Juni 2015 pukul 20.41 kabeh lamun dicaritakeun ti mimiti Rabu kemudian Kamis na ieu mah geus bae malam Kamis deuleu ka kulon 10 darjat 33 detik jadi luhur bulan jeung gede insyaallah lamun cek ahli falak cek guru kula di Cipanas itu papih kitu keneh kubang lamun urang ngitung 10 derajat menang 10 derajat eta bakal 10 tahun bakal bareng bae puasa lamun teu aya macem-macem lamun teu aya unsur-unsur ti nagara surah guru geus kadege bae papih Cipanas Kiai Kubang Izudin lamun urang abah di dieu lamun urang nakwim menang 10 derajat engke kaditu selama 10 tahun kurang lebih bakal akur bae Ramadan teh Sawalna naon ka 1 Ramadan jeung lebaranna bakal akur lamun eueuh unsur-unsur geus coba ge urang cirikeun teu batak geus gaji palak teh geus mun dicaritakeun segala rupana rame di samping rame indah di samping indah kadituna bisa jadi dukun ieu palak ge kos kitu tah geus urang geus kadituna mah leuwih jauh lama ge geus teu kudu dicaritakeun mah lantaran gede jasa ieu mah bulan nge lamun aya anu embu puasa perbo ieu tetep encan sebab ijtima'na malam kemudian lamun aya nu puasa poe Jumat atuh tah derajatna ka ditu bisa lain 10 derajat bisa sabaraha derajat tah kumaha nya bae geus nah tinggal lebaranna urang Jumat 4 derajat leuwih jadi urang puasa poe Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa Rebo Kemis Jumat lebaran berarti urang puasa sabaraha poe 29 poe lamun urang nyaritakeun tentang falak kelas nasional Indonesia atawa kelas internasional nu diceklan ku negara ru'yat tapi berpatokan hisab selalu kitu bae nu diceklan ru'yat nu jadi patokan hisab moal bisa ru'yat tanpa hisab lamun urang nyaritakeun tentang hisab Baghdad di Baghdad nu jadi patokan tetap hisab bae kajen kukumaha ge sebab naon sebab ru'yat hese hanya orang-orang tertentu keputusan negara tetap ru'yat tetapi tetap nu main hisab ialah Baghdad seluruh kitab-kitab lamun ku urang dicaritakeun komo aya nama aya falak temporer ieu teh di deuleu tetep
kudu hisab bae. Negara memutuskan rukyat sebab sumul li rukyati wa ti rukyati, tetapi tetap nu kudu ngadukung di luhurna adalah hisab. Teu bisa terlengan rukyat. Aju kuari kurang rukyat di Indonesia dibayar. Nu tadi kuduna kudu syahadah hisbah. Ulah aya bayaran-bayaran. Geus urang kuari manggeus husnuzon, mana bae ge silahkeun, nu penting mah boga patokan jeung nyaho tanggal hijina iraha. Kula mah teu ngajak ngan sakadar nyaritakeun ilmu, kebeneran loba ti Jawa Timur ngirimkeun, ti Jawa Tengah ngirimkeun, ti Banten ge aya ngirim, ti daerah urang ge aya ngirimkeun. Alhamdulillah simpatisanna para ulama Jawa Timur, Jawa Tengah terhadap di dieu sehingga nyana hayang babarengan make Sulamun Nairen sakadar nyaritakeun hasil Sulamun Nairen Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten termasuk kula jeung aya babaraha murid kula nu ngitung sarua 10 derajat. Nah, gitulah ieu mah sakadar nyaritakeun. Bola macana nek nungguan pamarentah mangga masalah sakadar nyaritakeun jeung teu kudu nanya kiai deuk kira puasana babatok sia meureun. Aing mah neuk poe Kemis. Takos kitu. Jadi lamun neuk poe Kemis make hisab teu ngajak ngan nyaritakeun kaistimewaan ulama kabeh meunang Kiai Mansur Jakarta jembatan 5. Nah iyalah ulama urang nu kudu diakui ku urang jeung nu kudu dihudangkeun di tulangna ku urang sebab lain sakadar sakitu nyana guguru ti Abdul Hamid, nyana guguru ti Ulug Bek, nyana guguru ti urang Spanyol diakui dunia internasional. Ulah haju tidak usah dipake kelemahanana naon heula. Ulah sok haju ulah teu make karang heula pelebah mana ngarang heula. Lamun teu make pelebah mana ieu kasalahanana ajukeunlah ka ahli-ahli palak sebab lain kula mah sakadar nyaritakeun teu bisa kula mah di Jawa Timur aya jago palak nu make sulam, di Jawa Tengah jago palak nu make sulam, di urang Cianjur Sukabumi nu jago palak make sulam, aya selentingan ulah dipake sulam mangga bae itu make mah deuk make naon silakan. Ngan kula masih keneh make Sulamun Nairen jeung para ulama-ulama salafus sholihin anu masih mempertahankan ulama Indonesia. Ieu ulama Indonesia ge diaku dunia. Dan samun dicaritakeun tentang tukilan-tukilanana, insyaallah kula ge boga ngan moal beusi pajar ego. Tukilan Habib Usman ti abah kula ambalaya sakieu barang dibacaan hebat jasa. Tukilan Kiai Mansurna sakieu ti ditu ti guru kula mun Habib Usman ti abah, lamun ieu mah ye ti guru sakieu dibacaan hebat. Geus ieu mah jangan yakinkeun bahwa menurut hisab Qotis Sulam Munairen 10 derajat malam Kemis. Kula deuk puasa poe Kemis, lebaran poe Jumat. Sakitu bae tamun geus. Loba jasa. Tah ieu mah nomor kahiji ala kadar dicaritakeun tentang puasa besi poho doang. Padahal mah geus nyaraho. Nomor kaduana nu penting mah tanggal hiji Ramadan. Alhamdulillah geus dicaritakeun poe Kemis. Bahkan lebarana poe Jumat urang puasa 29 hari. Kemudian selanjutnya salila urang ngaji kula mah sompral jeung sogol tapi eueuh maksudna naon. Iwal tidurutan guru-guru urang Tuan Syekh lamun keur nyarita aya kasogolan abah kula aya naon maksudna ngaremukeun hate endek dirapihan deui hate. Kabeneran kasinggung nyanana bener-bener nutup hate. Salila ieu alhamdulillah eueuh nu kasinggung aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 aya nu ngomong kieu aing mah moal ka ngaji ka Cilongok cek nyana teh ditanya ku batu emang kunaon
nyana mah nyinggungan bae Bang sedangkeun aing make duit Bang aing mah panjieun perumahan make Bang aing moal waka ka Cilongok satungtung aing make duit Bang aju bebeja ka kula atuh saha nu ngundang deui na aing mah henteu ngitan teu ngundang teu jeung aing mah teu perlu ka sia atuh perlu ngadengikeun aing los teu perlu atuh oh masalah ka di akhirat ge masing-masing bae aing ka surga atuh sia-sia cenah simpan sama sok aju mantep jae sok aju yakin ka surga atuh aing teu yakin ka surga mah kumaha ngajakna aing teh yakin jasa bakal ka surga boh cenah sok amat aing dihareupeun sia mah aing sok-sok mun dihareupeun Allah aing teu ieu mah keur carita kasogolan kula masalah nu dituju hiji-hiji jelema ngan sakadar yu urang babarengan mengenal Allah melalui syariat mengenal Allah melalui thariqah kadaanan urang mengenal Allah datang ka hakikatna salila satahun dina pangajian tentu kasogolan kula karasa na iyalah hampurakeun kula jeung kula insyaallah ngahampura kahiji nomor kaduana besi aya kasalahan naon kula hampura jeung jamaah kabeh teu kudu menta hampura ku kula geus dihampura berarti tingkah ucap jeung pagawean besi aya salah kula jeung bapak-bapak ibu-ibu kabehan ulah aya naon urang silih hampurakeun urang kuari babarengan mudah-mudahan ke di akhirat ge babarengan deh. Kemudian urang kitu menghadapi bulan suci Ramadan urang babarengan puasa selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala hampura segala rupa kerabat-kerabat nu aya di pondok pesantren boh kula sakeluarga kitu keneh sae kaya aya nu aya di pondok pesantren adik-adik kula kabeh ulah aya naon-naon nya jadi urang kuari terakhir pengajian untuk di tahun ieu mudah-mudahan ke urang kapanggih deui di bulan Syawal kabeneran aya haul abah nu kabeneran aya waktu dina haul abah urang lebaran poe Jumat kemudian Sabtu urang nyawalan Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tah urang malam Minggu malam 9 jadi Jumat Sabtu Minggu malam 10 berarti malam Sabtu tah eta malam Sabtu malam 9 urang haul abah lamun aya waktu ketika mana urang babarengan zikir anu aya waktu anu teu aya waktu masalah tah sakitu bae nya urang silih hampurakeun zahiron wa batinan urang babarengan puasa